Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui taqui, taqui taqui rumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Siti Rahmat. Tepangkeun Rizky Rahdia Sarina. Ayeuna urang teh menuju di bus 8 menuju Padiakan Kajuna. Ayeuna tabu 2. Urang sareng berencangan di Tepangkeun nami abi tepangkeun Wastabi Mibidanisi. Wastabi Mibidanisi. Di dia simping bade angkat ka Jogja, dia simping menuju di jalan Tangsi. Menuju di jalan Tangsi. Dia selamat untuk kita tujuan. Tepang deui sareng Simpuri. Di Tasik di depan di Payunan pokoknya mah di situ kayaknya di tempat mambaso di bumi itu. Jam 4 arurang istirahat Himalaya di rumah makan SR. Di rumah makan ieu anu terkenalna baso kasa nu sauna raos pisan. Ayeuna urang menuju di rumah makan SR Bumi Tuang. Tia Amjar Wina Min dibungkus wae tuh. Kusabab rombonganna tos bade angkat tadi tos aya pengumuman saurna bade angkat deui. Dia arurang nembe dungi di Masjid Al-Ghifari anu tos masuk Jawa Tengah. Aras di dieu teh seueur pisan kajantenan anu tadi. Ieu salah masuk bus. Di sini ada aduh pingsan. Pingsan kan. Seueur pisan kajantenan anu sanesna. Tomorrow for sure. Tabu 2 subuh arurang dugi di rumah makan orangutan nu aya di Magelang, Jawa Tengah. Di rumah makan ieu arurang ibak salat sareng tuang. Tapi kusabab dugina tabu 2, tuangna tabu genep, jadi ngantosan ka tuang teh lumayan lami. Nuju bade nuju tuang. Samlian nih. A few moments later. Di restoran asalnya Wilujeng Tuang. Hai Wilujeng Tuang. Menuna aya tempe, daging, sayur oke aya. Apa aya? Lapar atau CF 8 min. Hai, ayeuna urang tos aya di Borobudur. Ada juga murid di sana yang kan orang dia tuh.
monumen anu nandakeun Candi Borobudur tos diresmikeun. Di dieu oge seueur pisan anu icalan. Ayeuna mah teu acan panas. Duka kene di Jawa Barat ke Jawa Tengah. Ieu salah sahiji peta Borobudur sing model ari teh. Hold me close till I get up. Time is Ieu arurang bade di foto kawasan. Candi Borobudur nyaeta candi panggedena nu aya di Indonesia. Berehna di Magelang, Jawa Tengah, kurang leuwih 40 km di Yogyakarta. Ieu candi ngawengku 10 undak, nu mana di unggal undak aya sababaraha stupa. Jumlah stupa nu aya nyaeta 72 saluareun stupa utama. Di unggal stupa aya patung Buddha. 10 undak ngagambarkeun filsafat Buddha nyaeta tingkatan bodhisatya nu kudu dipilampah sangkan bisa ngahontal kasampurnaan jadi Buddha di kayangan. Ieu kasampurnaan digambarkeun ku stupa utama di undak pangluhurna. Struktur Borobudur upami ditinggal di luhur, wangunna siga struktur mandala nu ngagambarkeun kosmologi Buddha jeung cara mikir manusa. Salian ti jadi objek wisata, ieu candi oge jadi puseur ibadah keur nu ngagem agama Buddha di Indonesia, khususna nalika Poe Waisak. the club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you. Guys, arurang atos aya di candi. Atas candi di luhureun Candi Borobudur. Terus anu dijelaskeun tadi, Candi Borobudur teh nyaeta salah sahiji warisan dunia. Tadi oge alak atos pokona sareng bule. Kayaknya pokona Biasa aya. tinggal. 2,000 years later. Naik gunung. Dia capek. A few moments later. Mrs. Sorry disturb your time. Yes. Can Picture. you Yes. No, can you speak Sampurasun? It's Sunda language. Can I speak? Sampurasun. Sampurasun? Yeah. Okay. One, two, three. Sampurasun. Thank you. You speak Bandung mantap. Bandung mantap. Wisata anu nyaeta di Candi Borobudur. Bade diteraskeun ka wisata anu sanesna anu aya di Jogja. Telogo Putri teh nyaeta wisata alam Gunung Merapi nu aya di Yogyakarta. Hai, ayeuna alurang aya di Tlogo Putri. Ayeuna arwang nuju ngantosan pameget anu nuju Jumatan, engke gentosan alurang anu salat duhurna. Di dieu kaayaan di Tlogo Putri nuju hujan, biasa ditinggal. Tapi kaulinanna oge seueur aya gugulayunan. Aya terowongan, seueur spot-spot foto lainna. Tiap hari memang meletus terus, tapi kan apanya cuma sedikit-sedikit gitu. Tapi lama udah 2 bulan baru benar-benar meletus itu, terus semuanya pada mengungsi. Tahu.
Di dieu sim kuring sareng rerencangan sadaya nuju nyiapkeun bade naik jeep teh. Dan penempelan nomor. Nuju kumaha tanggapanna Cynthia? Silakan bagi yang belum mendapatkan jeep. Tadi pasti aya, lawas aya jipna. Tadi jipna sempet aya. Merapat ke Pelarian payung ka tukang ka aya wae. yang baru datang akan kita tempel di belakang agar jalur di depan tidak krodit. Rencangan nu ngawartosan itu cenah di payun cenah. Aya alhamdulillah kapan jadi aja aluran aya tujuh aya di kawasan su anu tos jarang dihuni atau dihunian tapi ya, jadi terbatas antara misalnya aktivitasnya. Kalau di sebelah ini ada makam masal dulu tahun 2010. Tapi yang di sini cuma 21 orang korban. Kalau total keseluruhan jumlah. Ayeuna sim kuring sareng rerencangan nuju aya di kawasan Batu Alien. Disebut Batu Alien kumagi batu teh siga rupa jalmi. Batu ieu teh tilas erupsi Gunung Merapi. Ieu nyaeta jalur manggen menuju Baseuhan. Negeri paling benar, rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Negeri saya dipeni lan merdeka. Tanah lahir katakan tata tutur rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Kiamat hingga sana bermartabat, berdiri kokoh mengayom. Hai guys, tepang deui sareng arurang. Ayeuna arurang hotel, alhamdulillah hotelna enaknya. Alhamdulillah balata sada acan arurang. Hah? Ini penyekap tinggal. Enggak ada. Teu ngarti. Jelema hari gua. Pokoknya sada acan arurang ka hotel cakap di semute, bareng teh ka hotel cakap Bang heula. Hotel di tempatan anak IPA itu kita ada nama tadi teh cuma mamu jalan papa jalan teh kirang lebih 50 meter. Tapi rame terus orang teh kan di hotel cakap di rumah bade OTW ka Malioboro. Pabalata kamarna teh kaca diberesan. Tadi seueur pisan kesan di Merapi rame pisan kapatut. Tadi ge alda mendak sareng si Mas terus ada yang itu yang nyupir, anu nyupiran. Si Mas sangat baik. Jumpa deui di Malioboro. Malioboro tiasa oge disebat salah sahiji ciri khas Yogyakarta. Suasana oge Yogyakarta pisan. Tiasa oge disebat jiga pasar. Soalna di dieu seueur pisan anu icalan. Nu icalana oge tiasa ditawar hargana nepi ka nupang mirahna. Di dieu oge aya rupa-rupa jalmi, aya turis, nepi ka aya nu ti luar kota.
Pokona mah rame pisan di Malioboro teh. Komo deui pas wengi mah cocok pisan jang barudak muda mah. The next day. Hai guys. Ya ada ngede terus beres atas beres terus packing ya bade mam terus mam orang teh bade beres perjalanan bade ka museum. Enak urang nuju sarapan. Kumaha min enak? Ngeunah. Enak. Ada alhamdulillah enak. Sudah mulai. Enak urang nuju aya di museum da Arca, ada mata sareng Dewali. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Ayeuna urang museum bukan tabu 10 kemarin ayeuna setengah 10 jadi ngantosan heula setengah jam. Terus bus 7 sareng 8 ka dirian ka Deok Dodo di Arca. Kada Arca di Kalimawi kayak tinggal di video salah Enak urang percaya di Dewali. Di museum ieu teh arurang tiasa popotoan anu hasilna teh janten tibalik nanging mun upami arurang bade ngapost contohna dina sosial media atau disebat oge sosmed eta teh tiasa diedit heula janten dibalikeun. Anu tempat patung lilin tokoh-tokoh dunia. Ieu nu di Indonesia. Seru pisan, rame pisan. Aya Bapak Jokowi. Dan atau panas pisan. Di Jogja Resto Airport ieu urang sadaya tiasa ngalaman tuang di lebet kapal. I'm the bad guy. Boy. Set it up. The music up. Suit I want foul. Yeah. Set it up. It's good to be proud. I am a good. Saatosna ti Jogja Airport Resto, arurang lanjut ka Pantai Galaga. Di mana? Di Pantai Galaga. Yuk, cuacanya panas pisan. Ada di atas. Hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak. Barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat janji. Atos dugi ayeuna atos dugi deui di panyadap Cynthia. Nikmati bersama suasana.